Wajar teu sih lamun ngahukum budak anu can jajeg 3 tahun kusabab ngaberantakeun pagawean anu geus diberesan ku indung nepikeun ka berantakan deui. Alhamdulillah karek tengah hari ningali acuk tos gararing ayeuna mah urang lanjut we jahitan mempeng nuju lowong. Pertama-tama nu dijahitan teh elap heula, tos elap mah langsung we ka luhur urang ngajahitan ieu spray anu tos dicucian. Ieu acuk sakieu seueurna teh cucieun sahari ngan ditambah spray we sareng bed cover jadi tambah seueur. Matakan engal-engal dijahitan teh supaya langsung tiasa dipasangkeun deui. Tos disimpen mah cucianana kana karpet ayeuna mah urang lanjut meresan ieu elap urang simpen heula ka pipir. Da elap di bumi masih seueur jadi simpen heula we di dieu di pipir. Tah ieu cucian kenging kamari ku abdi teh karek dialaan we hungkul gantunganana teu acan diberesan da bade dianggo kanu dipayun. Palih dieu ku abdi teh dipilihan saware-saware anu garingna lanjut we ayeuna mah urang canak dikapayun ka dieu bugrugkeun. Memeh lanjut titilep ayeuna mah urang beresan heula ieu nu dipayun pabalatak urang pulungan heula sakedik-sakedik abeh teu katingali pabalatak teuing urang simpen langsung kapawonkeun. Tapi geuning kalah dicanak deui ning tuku sihana diopi deui. Ayeuna mah urang lanjut we ieu titilep. Tuh cucian 2 hari tekat ngagunung kieu komo lamun teu tiap hari nyuci meureunanya pasti leuwih ngagunung. Urang pisah-pisahkeun ieu sprayna sareng anggelna da bade dipasangkeun deui ayeuna mah urang pilihan anu bade ditilepan sareng anu moal. Urang lanjut we titilep sementara sihana mah nuju enak-enak ning tuh ngopi. Tos jadi pemandangan biasa abdi mah pamit titilep teh sok manggis calana atawa acuk anu soek tah ieu nu si Aa da pagaweana teh kieu duka kumaha ieu teu nganggona teh dugikeun ka salaruek kieu. Tuh celanana oge benangna nepi ka babara warna da babaningku sering nambal da pincan bolong ayeuna mah urang simpen deui we tilepan. Alhamdulillah geuning tuh manggih buruhan jiga mah murag tina pesak. Tos beres geuning tuh titilepna ayeuna mah urang lanjut we langsung pasangkeun ieu spray kana kasur. Dakur gaduh hiji-hijina spray teh janten kieu we cuci kering pake. Pamiarsa entong salapok kana hordeng anu ku abdi ditutupkeun ngahaja nyaeta supaya henteu burem kana kamera. Lami da masangkeunana teh bijil we kaluar ningali pemandangan nu tadina beres ayeuna tos amuradul deui. Lamun kos kieu kira-kira pamiarsa lamun digegem urang kali saageung kieu kira-kira salah teu nya?